Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang masih dipasihan hidayah taufik Allah, dipikannya Allah, ditang tayungan ku Allah, sehingga seperti biasa dina malam minggu urang ngalaksanakeun kewajiban urang salaku umat Islam nyata thalabul ilmi. Urang nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan wasilahna urang thalabul ilmi sing dihapus dihampura sadaya dosa-dosa urang. Kaduana sing ditaikeun derajat urang di payunan Allah. Katiluna nyaeta maot tina tayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Naon anu kaluar tina awak berbentuk pola itu tergantung naon nu asup kana mana. Naon nu kaluar tina diri berbentuk gawe tergantung naon nu asup kana hate. Jadi naon nu diasupkeun eta nu bakal kaluar. Moal bisa anu diasupkeun beda jeung anu kaluar atawa anu dikaluarkeun beda jeung anu diasupkeun. Jiga urang ngasupkeun kana teko cai bodas, moal bisa hayang dikocorkeun jadi cai kopi. Lamun nu diasupkeun kana teko cai bodasnya nu dikaluarkeun ku teko nage nya cai bodas. Lamun nu diasupkeun ku urang kana teko teh cai teh, ulah aya harapan hayang jadi madu ya. Ulah harapan hayang jadi Coca-Cola. Nu kaluar diasupkeun teh, nu diasupkeun teh nya nu kaluar oge teh deui. Jadi naon nu kaluar dina teko itu tergantung naon anu asup kana eta teko. Nya kitu deui sikap perilaku urang anu dilakukeun sehari-hari itu tergantung naon nu asup kana hate. Hade jeung gorengna sikap urang, hade jeung gorengna kahirupan urang tergantung naon anu asup kana hate. Lamun nu asupna kana hate perkara nu alus nya alus sikapna jeung prilakuna. Ngan lamun nu asup kana hatena perkara anu goreng, nu asup kana diri perkara anu goreng, maka nu kaluar pati perilaku anu goreng.
lamun misalna hate urang diisian ku ilmu tolabul ilmi sering ngadangukeun tausiah di para ulama, sering ngadangukeun pepatah-pepatah ulama, sering tolabul ilmi, maka otomatis perilaku nu kaluar tina awake bakal alus. Tapi lamun anu asup kana diri salian ti eta perkara nu goreng nya pasti perilakunna jadi goreng. Di mana jalan asupna sar ulama aya nu dina panon asupna teh, aya nu dina letah, aya anu dina ceuli. Jadi naon nu ditingali, naon anu didenge, jeung naon nu dibaca itu bakal keluar tina awak. Anu ditingali perilaku jelema-jelema anu soleh, nu didengekeun omongan-omongan para ulama, nu dibaca dzikir sholawat, eta nu diasupkeun kana diri secara otomatis perilakuna bakal jadi alus. Tapi lamun nu ditinggalina lain jelema soleh, justru kalah jelema anu salah. Anu didengena lain pepatah kalakah kata-kata anu salah. Anu dibaca tele dzikir justru kana perkara anu teu aya manfaatna, maka secara otomatis nu kaluar tina awakna perkara anu goreng. Matak perlu diperhatikan ieu. Lamun urang hayang merubah diri jadi nu alus, berubah diri jadi lebih baik, maka kudu leuwih merhatikeun naon wasup kana diri. Leuwih memfokuskan, leuwih mentingkeun naon suplai pemasukan kana hate urang. Lamun urang hayang aya perubahan dina diri sedengkeun pahnon ceuli urang letah urang teu dibere masukan-masukan nu alus, mustahil bisa jadi alus. Jauh ti ulama, jauh dina pangajian, jauh tina Al-Qur'an, jauh ti para ustad, jauh tina kaul-kaul ulama, hese hayang benerna. Anu ditinggalina perkara-perkara duniawi. Lamun jelema diuk jeung seorang pengusaha ningali seorang pengusaha ngadengekeun omongan usaha, dina hatena bakal tergerak hayang jadi seorang pengusaha. Seperti kitu. Lamun misalna anu didengekeun ditinggalina perkara-perkara anu memang seorang perdagangan nya terus ningalikeun jeung ngadengekeun secara tidak langsung dina hatena bakal tergerak tuh asa hayang jadi tukang dagang, pasti kitu. Entak dina talimu ta'lim perilaku hiji jalma itu bisa ditingali jeung saha diukna jeung saha gaulna. Da sabab eta nu ditingali eta nu denge bakal jadi sikap manehanana. Tadi teh logikana lamun misalna nu diasupkeun kana teko teteh nya dikaluarkeun teh ulah aya harapan hayang kaluar tina teko teteh sedengkeun diasupkeun teh bodas moal bisa. Urang hayang perilaku nu alus tapi jauh ti ulama, jauh ti pangajian, jauh ti Al-Qur'an, hese hayang bener. Rek kumaha justru kalah gaot teh jeung jalma-jalma nu jauh ti Allah. Jalma-jalma anu poho ka Allah nya kabawa poho. Da eta supaya masukanana tina panon jeung cepil. Amun jelema diuk contoh jeung seorang partai pasti kabawa bicara-bicara tentang partai. Namun jelema diuk jeung seorang pejabatnya kabawa ngobrolkeun masalah pamarentah engke ngaruksak kana pikiran kana hate jeung eta nu bakal jadi perilakuna asa hayang nyalonkeun jadi bupati euy kitu pan. Tak iya kudu diperhatikeun. Jadi lamun misalna urang hayang perilaku anu alus, hayang perilaku anu soleh,
hayang ngarobah tina salah kana bener leuwih meratikeun naon nu asup kana diri, naon nu ditingali ku urang, naon nu didenge ku urang, naon nu dibaca ku urang leuwih memperhatikeun. Lamun urang ningali da dina HP sering ningali jelema-jelema soleh, sering ningali ulama, sering nganaikeun kata-kata ulama, obrolan-obrolan ulama, nasihat-nasihat ulama, otomatis pasti merubah kana perilaku nu alus. Da tadi teh diasupkeun kana tekona cai bodas nya kaluarna cai bodas deui. Tapi lamun misalnya anu ditingali nu didengena salianti ulama, salianti kata-kata ulama, naudzubillah ngadaikeun jelema-jelema nu ahli maksiat, jelema nu jauh teh nya kabawa jauh. Nya mata hati-hati ieu. Bisi aya pertanyaan urang teh hayang soleh tapi teu daekeun soleh-soleh, urang teh hayang bener tapi teu daekeun bener-bener, urang teh hayang tobat tapi meuneu hese, maka tingali supaya nu asup ka urang. Naon nu tingali ku urang, naon anu didenge ku urang, naon nu diobrolkeun ku urang. Eta ngabekas dina hate, engke tina hate kaluar jadi perilaku eta. Tak alhamdulillah tah urang ayeuna berangkat tibuna masing-masing kadieu sejak tolabul ilmi nya ngadangukeun kalam-kalam ulama nya ngamawakeun kaul-kaul ulama tah teh sejak ngasupkeun suplai kana diri urang, ngasupkeun cai bodas kana teko supaya nu kaluarna cai bodas gitu. Ngadengekeun nasihat-nasihat ulama, ngadaikeun keterangan-keterangan hadis Quran supaya nu kaluar teh sesuai jeung jalur Al-Qur'an jeung hadis gitu. Mantak rek nepikeun kairaha jelema hayang berubah tapi jauh ti ulama, jauh ti ieu moal bisa. Moal bisa nepi kairaha ge. Ulah hayang ngimpi urang ngaluarkeun teko nyicikeun teko eusina teh sedengkeun asupkeun cai bodas itu moal bisa nepi ka herage. Matak ieu ayeuna urang kudu leuwih memperhatikeun naon nu ditingali, naon nu didenge, di mana urang diuk, jeung saha urang bergaul, obrolan nu diobrolkeun, naon nu dibaca, eta nu leuwih kurang diperhatikeun supaya nu kaluar ti di urang teh perkara-perkara anu alus. Tok we rasakeun ku diri sorangan. Jirik rasakeun ku urang sorangan. Perbedaanana diuk jeung jelema soleh, diuk jeung pejabat, diuk jeung partai, diuk jeung seorang pengusaha, diuk jeung seorang petani itu buda beda. Engke nu karasakan hate ke buda beda. Munjung partai-partai kayak tuna tengah bahasa teh dengekeun tingali ku urang teh pasti kababawa. Nu dengekeun teh seorang pengusaha we kitu. Ya. Lamun diukna jeung para ulama tah ieu suplai nu alus ieu. Ya, nu kudu kurang diperhatikeun ieu. Daek teu daek ti urang. Mun urang hayang jadi lebih baik mah leuwih alus. Nya. Mantak balik deui ke awal tadi bahwa naon nu kaluar tina diri urang berbentuk tingkah laku itu tergantung naon nu asup kana diri, naon nu asup kana manah. Ya, naon nu kaluar tina pagawean urang tergantung naon nu asup kana hate. Ya. Mun semakin jauh ti ulama, semakin jauh ti nasihat, ya semakin jauh ti agama. Perilakunya semakin menyimpang jauh. Bahkan nu jadi leuwih paur mah penyimpangan teh jiga sebuah kebenaran eta. Saking ku jauh-jauhna. Tak hati-hati. Jadi sakali deui urang ayeuna leuwih mementingkeun naon nu asup kana diri supaya perilaku nu aya dina diri teh sesuai jeung jalur agama Allah. Mudah-mudahan orang sing dipasihan hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala.
Wala lanjutkan nu kamari hadas tilu hadis nu katilu puluh salapan. Wala tu khalid asyaitona ulah nyampuran ka setan. Aya nafsu musuh jelema teh aya opatnya. Musuh urang ya. Musuh urang aya opat. Jeung wajib dianggap musuh deui ku urang. Ulah dianggap babaturan. Kahiji nafsu. Nafsu aya nafsu mah gretak langsung. Urang hayang ngaji otomatis hoream. Urang hayang ngaji bahkan keur ngaji otomatis tunduh. Da bubar ngaji mah langsung cenghar. Eta nafsu. Lamun dibawa ulin diuk ngobrol pika subuh ge kaduga. Tapi lamun dibawa ngaji saja meripuh. Eta nafsu. Eta kudu dilawan eta. Jihad panggede-gede teh nafsu. Je nafsu mah ngagertak spontan menghalangi. Hoream tunduh teu purun kitu tah. Nya. Paragol nafsu pan kaditu. Nu kaduana aya setan. Ari setan mah teu ngagretak tapi make tipuan. Jadi setan mah mere gambaran seakan-akan kesalahan teh adalah sebuah kebenaran. Eta setan. Jadi setan mah mere gambaran, mere naon pemahaman kana otak urang kana hate urang bahwa sebuah kesalahan teh adalah sebuah kebenaran. Jang naon ngaji ai kira-kira akhlak teu robah mah. Kitu nya. Eta tan jiga anu bener pa nya. Tapi kan salah, aing ngarangan teu ngaji mah nya salah we. Eta jiga seperti kitu. Jang naon ngaji ari kira-kira kajenting teu ngaji. Eta gambaran setan jiga memberi gambaran bahwa teu ngaji teh alus. Itu. Jika pun guru sok nyaritakeun aya nini pinterna setan mah etan itu apal hadis kabeh hadis apaleun Al-Qur'an apaleun setan mah. Ini rek salat ka mana nis? Rek salat tahajud itu. Oh alus itulah setan mah. Alus tahajud alus pisan. Nggak sebut alus gitu setan memang ninis wudu dipenting sieun katirisan sugan lamun tiris jadi rametuk ramatik beda saeutiknya ramatik jeung rametuk bedanya henteu sieun ramatik nya henteu ya ayeuna mun ini ayeuna geus kolot tuluy wudu sae salat tahajud teh sae kitu cek setan mah sae tahajud teh sae ngalamun sebenarnya ramatik tuluy gering ya kan ini jadi teu bisa kumaha-kumaha boro-boro anu sunah nu wajib ge teu kaprilak teu kapagawean teu kalaksanakeun. Ayeuna abdi naros kan ini ari ngajak kesehatan hukumna naon? Wajib cenah kitu kan. Jadi ngajak kesehatan hukumna wajib. Jadi olahraga teh wajib eta teh. Mun kira-kira mantak gering teu kaduga ngaji mah teh kudu olahraga. Nya. Lari pagi atau ka mana? Nya. Lari-lari anu positifnya. Nah soalnya ya olahraga lain olahraga teh lain tambah sehat kalah tambah ngeres otak teh aya nu olahraga gitu ting olahraga naon dah di olahraga teh di dalam raga yang sehat terdapat otak yang ngeres aya aing ngajaga kesehatan wajib. Aing ini ngelakeun sunah mandarikeun wajib. Ulang ini teh heueuh nya. Geus anu maki ayeuna ini mah sare, ayeuna mah ulah tahajud. Jaga kesehatan. Dulu mah kumaha? Jadi teu salat tahajud. Di seakan-akan teu salat tahajud teh jiga bener itu setan seperti kitu. Jadi mere gambaran geus puguh aya salama geus jelas dina Al-Qur'an. Tapi ketika aya
salah dina Al-Quran, salah dina hadis, tah tuluy urang sakapeung seakan kesalahan teh jiga diukir, dihiasi ku setan jiga anu bener, jiga anu alus kasalahan teh. Tete kitu setan ngagodana. Jadi kesalahan teh jiga anu bener. Jadi jelema sok aya bahasa kieu. Da urang mah sifatna kos kieu teu bisa dirobah. Kitu nya. Urang mah sifatna emosian atau sifatna koret gitu nya. Jiga anu bener, tapi padahal mah kan salah bener. Salah. Ya, jadi hiji kasalahan nya, hiji kasalahan dibere gambaran jika seakan bener. Ya. Eta setan ngagodana kitu. Bahkan aya masana setan teh marentakeun ibadah, aya setan teh. Ya kudu sing peka urang. Ketika urang ngaji, kudu semangat na ngaji, tah kade urang utul teh ieu ngaji teh semangat aya naon ye. Itunya. Aya saha? Urang ngaji nu asalna hoream tuluy jadi semangat tah. Ketika semangat ngalaksanakeun ibadah teh urang kudu curiga ieu teh aya naon ye. Gitu. Da biasana kana ibadah mah hoream. Sodako nu biasana embung jadi hayang tah ketika sodako hayang kudu curiga ieu bisi kajebak ku setan. Oh ternyata kerloba jelema jadi daek sodako tah. Jadi sodako lain karena Allah teh karena jelema tah ieu kajebak ieu. Sok sodako. Mumpung kerloba jelema sok sodako kitu setan mah. Ya. Wala entak wala tu khalid setan ulah naon? Ulah nyampuran ka setan. Setan kumaha cara ngalawan setan? Urang ngalawan setan wa kaduga. Jadi gambaran ngalawan setan mah urang pamprok jeung anjing ngegel urang, ulah maledogan anjing, ada anjing bisa balik dibalik deui. Tapi urang datang kanu bogana bebeja mang itu anjing mana tuh rek ngagegel urang kudu bogana mempan euy awas angkat Megi masuk kan gitu pan kudu bogana masuk kudu bogana babarieun pan tah ketika urang hayang setan ulah ngagoda urang tah urang kudu leuwih ngadegetan kana boga setan. Sanu boga setan Allah. Da ari setan mah nungguan urang meleng ti Allah. Lamun hate poho keur dikir, lamun hate poho teu inget ka Allah, tah didinya setan asup. Lamun jelema terusan dikir ka Allah eling ka Allah mah setan mau bisa asup. Ngadenge takbir guys setan lelumpatan karena mun aya adan teh di adan ka setan teh lelumpatannya lompat ka dieu lompat ka itu udah ngadekeun adan teh mena lelumpatan dina hadis mah lompat bari hitut kitu pan nya saking ku sieun-sieun ngadenge lapad Allahu Akbar teh lompat setan mantap abdi sering kamari ngajelaskeun kade ulah meleng dapet tinju eleh teh meleng sekian detik eleh seorang petinju ya MMA okomo meleng we saeutik katenggel namru tah jelema ge lamun ketika meleng we saeutik setan asup jebruk neunggel namru eleh mantap ketika orang mikiran aya urang kagoda we ku setan baca hatena inget ka Allah tara tah kitu ari kira-kira urang hayu maladogan anjing teu inget kana bogana mah anger urang anjing nyampurkeun wae ai urang hayu urang kunon eleh we ku setan tingali leta dikir teu hate keur inget teh ka Allah henteu nya di dinya urang meleng di dinya urang eleh itu tah mantak ayana salat 5 waktu ditambah qobliyah badiah duha jeung tahajud eta teh memperkecil urang supaya eling ka Allah memperkecil kekalahan urang ti setan lamun misalna geus tara elingnya eleh wae nepi ka ge eleh wae da meleng wae apana tak ada orang meleng, maksud ulah meleng teh ulah poho ti Allah. Orang aya pangajian nu minggu sakali kan rada saeutik mah bisa ngalawan ta urang teh ka setan teh. Aya inget-inget nah teu meleng terus mah babak belur atuh. Mau tukang tinju meleng babak belur apana.
sangteuna aya inget mah beureun ada ngelok satik mah beureunan hiji 2 kali tonjokan mah bisa ngelok meleng deui nya kateungkeul deui lumayan panan. Tak para ulama mah para wali itu tara lepas tina tasbih. Soalnya meleng saeutik geus katonjok. Wada al batila jeung kudu ninggalkeun kana perkara anu batil. Tinggalkeun nu salah. Walaupun gambaranna juga nu bener. Tadi setan teh wala takhud bihi jeung ulah nyekel anjeun bihi kana itu batil. Geus nyaho salah dicekel wae. Weda sami tahakkon palatak tumuhu. Di mana-mana urang ngadaengkeun anu hak palatak tumuhu ulah disumputkeun, sampaikeun. Da ari wajibna dakwah teh ka sakabeh jelema. Kade ye, urang ngabukakeun pemikiran masyarakat atau pemikiran memang seolah-olah bahwa penyampaian dakwah teh pikeun jalma anu bisa. Penyampaian dakwah teh wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabri teh jangan sakabeh jelema. Silih wasiatan kana sabar, silih wasiatan kana hak kana bener yeuh kudu salat, kudu ngaji. Kewajiban sakabeh jelema eta. Kewajiban urang, tapi urangnya can bisa sok ngajak. Da ku ngajak mamanya urang nu ngajak teu teh kitu beureunan. Mikir ngaji yuk misalnya teh beun urangnya mikir urang sok ngajak wae tapi urang teu ngaji beureun mikir tadi dinya itu bahkan lamun urang hese misalnya ngaji sing loba ngajakan batur ngaji ame mikir manya urang kitu nya ayeuna mah urang ngaji teu ngajak henteu ah nyalapur atuh minimal ngajak-ngajak kene urang mah teu mangkat mah kitu ngan beureun kege mikir ari maneh wong ngajak heueuh nya tah kitu. Tapi mana-mana urang ngadaen hak palatak tumu ulah disumputkeun. Duh urang lamun disampaikeun aduh euy bisa-bisa bahaya reputasi urang ieu lamun disampaikeun. Mun disampaikeun ieu bahaya ieu. Moal turun ning kayeuh. Ya kadang-kadang gitu lamun urang ngalawan urang bakal sepi urang bakal terus di pojokan disumputkeun ulah nu wajib nu haram nu halal gitu pala takdumu teh ulah disumputkeun sok ke beledakeun teu nya sampaikeun ngan teu meunang ari tertuju kana hiji jelema mah teu meunang nya eta saur Imam Syafi'i ketika aya jelema ngomongan ka hiji orang bar di depan umum maka eta teh lain keur ngomongan tapi keur ngajatuhkeun harga diri. Lamun nek ngomongannya opat mata atau lamun nek ngomongannya secara umum seperti kieu ngaji biasa kan nu kabentar mah kan aya pan tapi kan teu disebutin ngaranna tapi anu kabentar teu aya ngan ditunjukkeun maneh tah teu kitu. Misalnya contoh atuh udah masuk itunya waida sami tahakon palatak tumuhu kudu mun ketika aya nu hak palatak tumulah disumputkeun sok sampai ke dunya berat nyampai ke nu hak teh nya berat resikona beureun dibenci resikona beureunan dijauhan kitu teh resikona kitu namun teu ngambil resiko eta nya moal bisa. Jadi nyampaikeun hak teh sesuatu anu enteng mata kieu ketika maneh ngada hak palatak tumu ulah disumputkeun sok sampaikeun dengan resiko anu bakal aya wayahna kudu di sok sampaikeun sakaduga urang wa'dib ahlaka jeung kudu mamatahan ka hali anjeun ka keluarga ka pamajikan ka budak eta kewajiban salaki eta mun pamajikan salah pamajikan malah mun ka neraka mawa manehana mah mun ka surga teu mawa itu tarugina teh ya contoh lamun pamajikan ka neraka ya
urang ka bawa tapi main ka surga urang teu dibawa ya. Lamun misalnya kieu salaki ya ahlakna goreng ya tapi pamajikan soleh moal mantak jadi madara tapi lamun misalnya salakina soleh pamajikanna goreng jadi madara ka salakina sabab kewajiban mamatahan atau udah teu bisa hanya bawa ke malam minggu teu bisa hanya ayo sok rantai bawa ka dieu mah nya teuing ya. Wawaladaka jeung ka budak-budak anjeun teu bisa bawa ka ustad bawa ka kiai eta teh kewajiban kolot-kolotna teh lain kewajiban para kiai lain kolot-kolotna nya. Kirangan kulantaran beunang urang teu bisa nya nah sok berekeun kanu kira-kira bisa eta kewajiban. Lamun teu ngajarkeun kumaha nya doraka mun budak teu apal sapina teu apal syarat rukun salat teu apal wujud kidam bako maka selama budak eta teu apal nya kolotna ka bawah teu jadi dosa ya kade ieu bima yang paum ingda Allah ku perkara nu manfaat wa yuqribuhum ila Allah jeung ngajak ngadeukeutan ka Allah neng salat neng maca Quran neng ngaji gitu ya kade eta titipan kan pamajikan jeung salah mun indung berarti boga budak wa asin ila jironika jeung kudu alus ka tatangga anjeun ieu rentan ya tatangga ieu teu bisa kaprediksi pan tatangga kadang cek kurang asa moal pinyerahteun nyerahat kan manehanana nya soalna ieu kan mangkana yumin billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu jalma anu iman ka Allah iman ka kain nabi kudu ngamuliakeun tatanggana lamun dibalikeun lamun teu ngamuliakeun tatanggana perlu tanyakeun kaimananana eta kudu sing alus ka tatangga wala takto aqrabaka ulah megatkeun ka kakarabatan ulah megatkeun silaturahim tuwasilhum ulah megatkeun silaturahim megatkeun silaturahim teh kieu urang mah da biasa-biasa we jeung si eta mah akur wae tapi nu biasana ngobrol jadi teu ngobrol nu biasana salaman jadi teu sasalaman nu biasana jadi teu nanya datang kitu paseang ngaranna ieu teh megatkeun silaturahmi tapi da urang mah sok nanya ngan teu maena teu baik nyakeun dae urang mah nanya hayu sok ingin pertanyaan mun teu dijawab nya berarti nyaho jawabanna nah bener manehanana ya batasna 3 poe berarti sampai 2 poe menang meureun lain kitu lain sinah tiis heula mun jelema keur emosi ya jelema emosi dulu kurang teh diajakan hampura pasti kitu tungguan heula sampai 2 poe 3 poe supaya mana pikirna tenang tangges jadi aya masana keur batur emosi diantepkeun heula mainnya kerambek ka orang ya ulah datang mun datang ka emosi katonjok urang tah berarti sampai 2 poe teh jang nurunkeun tensi manehana lain supaya sampai 2 poe berarti sampai 2 poe bisa beureun pasti lain nurunkeun tensi manehana tina ambek ka urang beureun geus dibawa sare dibawa salat mah beureun rada mikir mah urang kamari kasih itu orang asup selama teh rata-rata saurah hadis geus 3 poe mah biasana tara ambek tapi ambek wae nya berarti dari kunaon eta semelekat tadi teh apa ulah ngedegetan ka setan jadi wala tala'ana hadan min khalqillahi ta'ala ulah ngalaknat ka hiji jalma min khalqillah tina makhluk Allah
bahkan kasato ge teu meunangnya dina wasiatul mustofa. Wah hayam eta kalah modal hareupeun imah katabrak mobil dah hayam teh tak kitu teh teu meunang. Da soalna laknat teh bakal balik ka urang eta teh bakal senjata makan tuan namun urang ngalaknat ka batur sing cilaka eta teh mental urang cilakana eta gitu. Jika doa lamun doa urang ngadoakeun batur alus baliknya ka urang. Misalnya mudah-mudahan maneh sing beunghar nya tah nu pangeulana beunghar teh nu ngadoakeunana eta teh. Gitu. Mudah-mudahan maneh naon teh ngaranna teh sing sukses tah nu diheulakeun sukses teh manehanana. Nu ngadoakeunana bedana kumaha batur mah didoakeun ku urang anu penuh dosa, urang mah didoakeun ku malaikat langsung. Gitu. Mun urang ngalaknat ka batur, batur mah dilaknat urang dilaknat ku malaikat, haripuh panen. Mantap wala ta'ala nah ada nafal killahi ta'ala itu dijelaskan nah kita wasiatul mustofa karena satu ge ulah ya orang kerlupang disuruh ku domba cebu wah domba hayang teh kageleng ku tontener da ulah kayak urang nu kageleng domba mah serius kana teh. Waksir tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir kudu ngalobakeun maca tasbih tahlilnya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Eta teh bacaan-bacaan anu paling dipika cinta kalau jadi aya hadis naon nu paling dipikaresep ku Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar jeung la ilaha illallah opat eta bacaan nu paling dipikaresep ku Allah teh yang mensucikan Allah subhanallah maha suci alhamdulillah segala puji milik Allah akbar Allah maha besar la ilaha tiada Tuhan selain Allah eta ngabersihkeun Allah eta sing loba maca tasbih tadi teh jalan asupana teh ku tasbih engke ngabekas tina hate ngabekas tina hate engke lamun tina hate na halus bakal lumpat kana awak dia jelema kumaha hatena mun hatena halus nya halus ahlak mun hatena goreng ahlakna goreng ya. Wala tadakiru atal qur'ani ala kulli halin ulah ninggalkeun maca Al-Qur'an bakal jadi syafaat Al-Qur'an teh. Jadi syafaat teh loba syafaat ti Kanjeng Nabi aya deui Al-Qur'an teh bisa jadi syafaat. Urang loba dosa, urang misalna ahli neraka, sering maca Qur'an ke Al-Qur'an jadi nyafaatan ka urang. Nu asalna teu salamet jadi salamet. Ya maca Qur'an. Sahurufna dibalas 10 kahalusan. Mun tina bismi geus 30. Hiji kahalusan teh jiga orang mantuan batur panen, mantuan ngangkatan pare nu batur nya tanpa dibayarnya. Tuluy micieun sampah atawa naon ngaranna teh senyum ka batur eta kan kahalusan. Tah maca bismi itu geus 30 kahalusan eta. Bismillahirrahmanirrahim geus sampai 100 kahalusan. Komo mun jeung Fatihahna geus 1000 kahalusan. Mentak ketika jalma nu maca Quran nyata kasep kulangan jelema anu dipikarindu ku surga dipikarindu ku jadi lain urang hungkul nu hayang asup ka sawarga surgana nu hayang asup ka asupan ku urang duh kangen ka mangnana teh cek surga teh naon maca Qur'ana Allahu akbar tara ditinggaleun sapoe teh sajud itu bakarindu eta teh hayang bubur patepang jeung anana amin itu ala kulli halin sakabeh tingkah jadi maca Quran ya atuh da teu bisa nya kuluh hayu bolak-balik sok di motor maca kuluh di motor sarua kan Al-Qur'an itu maca Quran ya. Taruh maca Quran. Illa antakuna junuban kecuali junub mah ulah sana. Boga adus gede ulah maca Quran. Wala tada hudurul jumati ulah ninggalkeun hadir jumaah. Lamun hadir jumaah 3 kali bakal dicap hatena moal meunang hidayah taufik naudzubillahi min dzalik eta. Jalma teu hadir Jumatan 3 kali secara sengaja. Itunya. Dina hadisna dicap hatena moal meunang hidayah taufik. Aduh sulit teh.
ya. Diincer tawa di cirian si emang mau menang bantuan cirian mau menang bantuan ti Allah maksudna mah kitu. Wala jamaati jeung pirang-pirang berjamaah. Jadi ulah ninggalkeun hadir berjamaah. Jadi jumaah kadang jumaah teh halanganana beureunnan. Zaman Nabi Musa mah zaman telepat zaman Nabi Musa itu sok ngaruseup. Tapi balama lain jumaah Sabtuan Nabi Musa mah. Sabtu jumaahana teh. Jadi Sabtuan. Jadi cawar Nabi Musa teh ulah ngaruseup dina poe Sabtu da waktuna Sabtuan gitu geus mah jumaahan. Ek teh kalau geus omongan kitu teh angger teu datang kene Sabtuan teh kunaon maneh ngaruseup urang mah teu nguseup teu urang mah ngajala gitu nya. Nah sarua wae. Wal idaini jeung ulah ninggalkeun lebaran dua Idul Fitri jeung Idul Adha. Wangdur kula malam tardo ayaku lalaka wa yusna'a bika la tardu ila hadin wala tatabihi. Lamun urang ku batur teu ngeunah dikitukeun berarti urang ulah kitu ka batur tah kitu maksudna mah. Nanti teh urang lamun batur ngomong ka urang teh sok nyelekit teu ngeunaheun tah berarti eta teh pelajaran berarti urang teh ulah kitu ka batur teh. Kitu cek hadis. Ya, wangdur kula malam tardo lamun misalnya aya sesuatu nu teu karasa layakul lawas nabika dia hadin wala tasna ulah migawe kitu berarti dina hadis arba'in aya nu kitu. Jadi lamun urang ku batur dikitukeun teresep oh berarti urang ge ulah kitu ka batur. Itu da geuninganan urang ngarasa teu ngeunah. Ketika ngarasa teu ngeunah urang nyira teh beureun dosa lah berarti urang ngin dosa ka batur. Ya, jadi simpel. Mun urang resep dibere ku batur, berarti urangnya kudu mere supaya batur resepen gitu. Urang resep mun batur, mun urang disapa ku batur, oh berarti urang teh kudu nyapa pada batur. Urangnya sok resep disapa teh tak kitu. Teh pelajaran-pelajaran cek Nabi kitu, rasakeun ku suarana mun kira-kira teu ngeunaheun, berarti ulah kitu. Lamun urang ngeunaheun ku batur kitu kan berarti kitu. Tetap dalam ukuran, dalam aturan agama gitunya. Eta beres 40 hadisnya ieu mah kadina mah naon ngaranna teh padilah jelema nu apal kana 40 hadisnya urang mah da boro-boro apal nu kamari-kamari ge pohodinya ya urang mah sakilas ya bahwa isi hadis nu 40 teh eta tah isina teh nu tadi dibahas di minggu hampir 4 minggu jeung ayeuna sabulan berarti ya. Jadi isi tina 40 hadis teh diringkes eta tanu ku simkuring dibahasnya. Kana nama tentang padilah jalma nu apal kana 40 hadis. Ada urang nage teu apal, nya padilah na beureunan. Ngan diantarana bakal dikumpulkeun jeung para nabi, nya jeung ulama, bahkan bisa nyapaatan ka 4 bara ieu. Arba'ina alpan bakal nyapatan ka 4.000 jelema. Lamun jelema 40 hadis bisa apal 40 hadis arba'in. Namun di abdi mah kapungkur kelas 3 itu wajib apal. Alhamdulillah apal ting tah ayeuna mah. Mun dites teh apakane ting teu. 4.000 hadis 40 hadis itu bisa nyapatan 4.000 jelema. Tangke miman istaujaban jadi jelema rek neraka bisa disalamatkeun 4.000 jelema. Nya wa yasfau kula wahidin piar bina alpan ukhra salah samarotin. Nah setiap nu 4.000 deui bisa nyalametkeun deui kana sejen. Nya nu 4.000 bisa nyalametkeun deui kana sejen pikeun ka 3. Jadi 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 12 berarti 120.000 jelema anu bisa disalametkeun ku zaman opal 40 hadis. Nah, mantak deketan ulama nu kira-kira apal hadis 40 nya. Sugan urang kaasupkeun mah nya tina 4 tina 120 urang teu kaasupkeun mah. Nya. Deketan ku urang nya sing wau. Nya. Tege beureunan cek ulama aduh ieu urang nyalametkeun aya sesa kota 100 di sahanya euy teh beurang diteangan kitu. Orang ngagoran ti jarak jauh, ajengan, ya orang yuk, manya teu inget bahala ngopi bareng ya di dia. Itu meureunna,
oh mana ya kadang-kadang salapan ku salapan sahadeinya kan woi urang baheula nguseup bareng nih itu di mana gitu oh mang anu ayo ngiring gitu. Tak kudu sing warau ka jelema soleh teh pepeuje urang teu soleh atuh nya aya nu mawa nya urang mun di jalan aya mobil mang ka mana sia mau anu ka mana tuh ka eta ka Purwakarta tuh ngiring jeung abdi nyuyos ngiring tapi abdi teh nyuyos kan kitu pan dibawakan kana mobil tah seperti itu logikana itunya kemudian ulama mah boga parahuna pan gede ulama jelema soleh para nabi para wali panan nya mun hayang naik para wali nya urang kudu datang ka wali eta ziarah ka makamna tah urang ziarah ka makam teh wali teh nangtung ningalikeun urang urang hayang teh aku muridna naonna kiriman Fatihah sholawat hayang syafaatna gitu aya naon pikeun urang jelema-jelema nu loba dosa mah penting pisan eta penting pisan jika urang nek nyina naon pan teu boga kawawon kan ripuh aya geus wawuh mah pan contoh urang hayang nyin simpan boga nu wawuh mah di jero pan hese pan hayang asup ka jero ge tapi lamun teu boga kawawuhan di Polres tulang cileung ka jilo jelema belegu kan kemana pak wah di aya wawuh mah pan ayo nya abdi kan ngeunaheun pan jadi seperti itu ya jadi